Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala syafil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah, shalawat kali salam pamugi dilimpah curakeun ka Kangjeng Nabi urang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan izin anjeunna, ridho anjeunna, kudrat anjeunna urang sadayana tiasa kempel di ieu patempatan kaya sanes dina ngegrakeun rasa kabungah muji syukurna ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan silaturahmi eta antawis keluarga besar Bapak Ahmad kali Ibu Ronasi oge kangge ka kadua panganten sakali nu kamari parantos saya di istrenan janten panganten kersana Aa Rizki Maulana sareng Neng Linda. Mudah-mudahan kurang doakeun sadayana ieu kadua panganten sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pinisepuh sadayana neraskeun hanca panginten kamari kaya sanes dina sarengsena kadua panganten di Isrenan kaya sanes ieu keluarga besar tur kadang wargina sadayana sejak ngiring bingah kangge kadua panganten nyaeta baris syukuran oge tantosna dina raraga nyaeta acara gusaran sareng hitanan anu mana boh bilih kitu paripaosna katarosan ku Ali tea mah saurna teh hoyong cacarekan bade nangap kuda rengong. Alhamdulillah laksana kalayan takdir ti maha kawasa urang tiasa kempel di ieu patempatan nyaeta dina tasyakur binikmahna ieu cunuk kanu waktuna minengan kana mangsana. Alhamdulillah parantos cumpon panginten tos seueur kudana baris dilaksanakeun atuh dina danget ayeuna simkuring oge bade nepangkeun ka atur kana ka para pinisepuh sadayana panginten sanes biasana panginten dina danget ayeuna kolaborasi antawis tanjina teh nyaeta ti Lingkung Seni Dangyang Asih anu mana rekan-rekan panganten ieu teh pangintennya Kang Gani nya mohon dina danget ayeuna sejang ngiring pakaulan ngalangkungan bidangan tanji kuda rengong da lain parantina biasana mah da lain kana tanji urang teh nya mun ieu mah sekedar entok kongkoromo koe panginten sejang ngiring pakaulan kangge ka Mang Iki meureun Mang Iki nya panginten cumpon ti Mang Andri ieu alhamdulillah tos laksana baris pakaulan sakruk di wayang golek ieu Raharja Kamulyan sareng DA Production oge tangtosna bari jeung nya kitu teh ya ketegeun lamun jalmi teh mah ieu teh da lain tukangna oge dina danget ayeuna baris ngahibur kangge ka kadang wargi sadayana pamugi katampi kalayan kabingahan sing janten panglipur kana kolbu pangbebelah kana mana dina danget ayeuna oge anu baris tunggang kuda teh aya 10 kuda sok abi telepat mah leres nya aya 10 kuda dina danget ayeuna anu baris dikurilingkeun nyata dina danget enjing oge sejak pakaulan oge seueur ti rombongan tanji kuda renggong mohon aya Lingkung Seni Tanji Mekarsari ti Ciwaru aya mangga sok dukeun emprak lah kanggo dinten enjing oge aya deui Lingkung Seni Giri Indah Putra ti Salagunung aya enjing aya oge Lingkung Seni ti mana deui Salagrup deui teh di Gelembung naon namina teh Pak Entik Grup beulnya da kitu teh namina pakaulan dina wengi ayeuna mah direncangan ku Seni Tanji wayang golek ieu mah etang-etang dodong pangrewong nya mung panginten simkuring ngahaturkeun nuhun ka kasadayana oge perwakilan da bade aya sabutan Bapak RT da kumaha da Bapak RT anu gaduh hajat nanya jadi katempuhan beurang Mang Andri teh
Cinekna meureun alhamdulillah ieu kadua panganten sing salamet nu nonton, salamet nu ditonton. Mung panginten sate acan ditungangkeun urang kalih kanu kuda nyata ieu kuda dikosongkeun heula dikulilingkeun dina hiji lagu aya kembang gadung tur supados kasaksen kudana nu mana wae jantawisna aya kuda ti kebon kalapa aya alah oh asli putra daerah oke bintang tamuna kuda ti Majalengka Putra Bisma ya Putra Bisma oke anu salajengna aya ti Pasir Ipis si Obay Group aya tadi nggak wajah gitu ya. Pokoknya seueur moal aya ikan hiu aya namanya. Sok anu boleh ngiping mah kapayun we. Urang kuringkeun jadi kembang gadung teh 2 kali cenah. Anu hiji mah dikosongkeun heula. Anu kaduana kembang gadung deui tapi ditunggangan ieu cacarekan ti Mang Iki leres gitu Mang Iki. Oh siap. Tuh masih jempol itu. Itu di juru. Tuh. Sok cukup selami teuing kema panginten mobil aya sambutan mah tiasa menyusul urang tiasa beri heula pangintennya mohon mangga bieu aya ti aparatur pemerintahan kepolisian oge Bapak Babin Kamtibmas Bapak Babinsa oge tantosna mungkin sambil berjalan tiasa beri heula mangga urang sakseni puter pasien jalan kanggo kuda lebet panginten ya pasien jalan bukan di cover. Nah, udah terus di sarada sadayana. Iya, uyup Brandy jeung depanna. Mereka oh iya. Tim wayang golek teh di production teh alhamdulillah direncangan ku Neng Iis Gibri. Aya Iis Gibri ya. Oke di tengah ku Mama Dolak. Ya. Ganti ari keur ngawayang mana iik ari keur kieu mah Mamah Dolak da bawa nyeret keur sakabeh ge sapanggung. Oke anu paling itu juru tari aya Neng Dela Geboy. Ya, meunang lewat ieu. Dia teh lewat di ISPI. Ngan mau ditarian da budak ayeuna banyak. Semangat. Coba dos tidak lagi karena watos mangga urang haturanan bila laguna kembang gadung bari kuda lembet bari dikurikeun sakali maka